saha wae di mana wae anu mayun ka bait eta ngadoa ka Gusti cing dimakbul. Sapertos janten arah, sapertos janten kiblat waktu harita kangge janten berkah. Tak ieu henteu kitu deui zaman Yosia. Janten leres pangandika Gusti urang sareng saha gaul. Leres-leresnya. Sareng saha urang ameng caket. Pagaulan urang mangaruhan urang. Pagaulan anu hade tangtos nyumpingkeun hiji kaayaan anu hade. Di awal kadim kene pangandika tos pangandika jenala sawiji pangandika tehnya Allah pangandika tos mijama aya dina hirup kumpul urang sarta ku urang sadaya geus kasaksian kamuliaanana pangandika ngahajami jalma geus ngahalang pagawean setan pangandika ngahajami jalma geus ngahalang pagawean setan kumantena urang geus disinglar tina pangaruh kawasa alam nu sasar disalametkeun dicandak ka kerajaan Gusti muka asih nya anjeunna nu jadi panebus sarta nu nanggung dosa-dosa urang nya anjeunna nu jadi panebus sarta nu nanggung dosa-dosa urang. Sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan salawasna ku Gusti Pangeran. Pamiarsa gentra kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis Yosia mendakan deui 10 hukum Taurat. Lagu anu nembe dipirig ku kacapi ti Kang Willy nu ngahaleuangkeunana Ibu Rita tiasa ngajajabkeun urang kana guaran anu bade dibantos ku Pak Adang nu salaku narasumber. Hatur nuhun Padang. Sami-sami. Pak Adang, abdi bade naros we langsung kumargi cariosan ieu supados mundal. Terus Aya kajantenan naon sih dugi ka 10 hukum Taurat anu janten dadasar hukum kehidupan bangsa Israel. Waktu sarita hukum ieu teh ti Gusti Allah langsung. terus. Tapi nah tiasa
ical sapertos aya nu nyumputkeun atau disumputkeun. Mohon. Eta kumaha tah? Mohon janten memang upami urang cumarios perkawis ieu sateacan urang lebet kana padaran perkawis Yosia ku anjeun. Urang kedah ngemut ka paling henteu 2 generasi raja sateacan anjeunna. Akina Raja Menase, anu kadua nyaeta Raja Amon, ramana Yosia. Ieu 2 raja teh teu kamanah payunan Gusti. Utamina Akina Raja Manase. Raja Manase hisa urang raja anu kacida jahatna. Anjeunna midamel kajahatan patali utamina sareng ngalawan ka Gusti. Janten sanes mung anjeunna ngalawan tapi oge dugikeun ka lebet gedong anu parantos didamel ku Raja Salomo kapungkur. Anjeunna ngalebetkeun nyanak barang-barang anu diange kange ibadah atanapi ritual kange Baal. Sareng sajabina. Anjeunna oge ngawangun bukit-bukit pangorbanan di mana-mana di sakuliah wilayah kerajaan tiasa disangemkeun kitu. Ieu kajahatan ieu diteraskeun oge ku putrana nyaeta Raja Amon. Raja Amon teu benten sareng ramana Raja Manase. Tah kumargi kaayaan samodel kitu raja-raja anu teu tolih ka Gusti, nu teu anut ka Gusti, tangtos pangandika Gusti teu dipalire deui. Dikajenkeun duka di mana teu diange dilurjeunkeun sanes mung etengan poe sasi malihan sababaraha warsih 2 generasi raja sok kanaos Raja Amon teu lami mamarentahna namun Raja Menase cukup lami. Kumargi kitu tangtos wajar yen pangandika Gusti atanapi 10 hukum eta disebatkeun ical. Ya tiasa janten katumpuk di mana sareng sajabina margi eta gedong Gusti atanapi nu disebat bait Allah eta diange kange ritual-ritual atanapi penyembahan ka Allah sejen. Nah ieu hartosna padang punten abdi motong sakedik. Nah hartosna pamimpin-pamimpin atanapi imam-imam anu aya di gedong Gusti eta anjeunna oge tos kapangaruhan ku hal-hal anu mengpar nyembahna ka arca-arca anu sanes pisan. Kalebet imam-imamna pakakas-pakakasna digentos. Waduh. Margi pakakas kange ibadah ka Gusti moal saluyu sareng pakakas kange ibadah ka Baal sareng nu sejenna. Digentos dirobi sadayana. Upami eta digentos tangtos aturanna, dasar ibadahna, nyaeta kitabna sareng sajabina upami aya kitab teh mah kange ibadah ka Baal waktu sarita. Nya tangtos eta digentos sadaya ku anjeunna. Ngawitan ti Manase, lajeng ramana Yosia nya eta Amon. Kitu lalampahanana dugikeun ka eta karajaan teh laras-laras ti kawitan kalangan karajaan dugikeun ka rahayatna ge dipengparkeun sadayana. Dina kaayaan kitu tangtos pangandika Gusti henteu dipalire. Dilurkeun, diculkeun, atanapi disumputkeun upami kita tiasa janten secara sangaja disumputkeun supados henteu diguar deui, supados henteu dipalire deui, supados jalmi henteu terang deui. Aya bebeneran pangandika Gusti anu ku raja-raja sateacana anu kamanah ku Gusti sapertos Daud sareng salajengna diange janten tanggelan kangge ngajalankeun pamarintahan. Ku utamina Aki sareng ramana Yosia mah teu diange pisan. Ieu nu ngabalukarkeun ieu sapertos ical model kitu. Kacida pisan pangintannya mengpar tina mohon katingal jahatna di payunan Gusti kumargi hukum anu tos dipasikeun ku Gusti ngalangkungan karuhun Nabi Musa di teu dipalire we pangintannya. Ya sapertos dipiceun. Kacida pisan jahatna. Margi namina oge kayakinan ka Baal, ka ilah-ilah nu sanes Gusti, tangtos nuntut kejahatan-kejahatan oge. Aya pangorbanan kamar salah sawios pangorbanan upami ka Baal nya jalmi dikorbankeun. Waduh nya eta. Eta dipidamel bukit-bukit pangorbanan model kitu teh dipidamel. Ku atanapi diadegkeun eta ku 2 raja ku Aki sareng ku ramana Yosia. Janten kaayaanana parah pisan. Parah pisan ya. Eta kasang tukang kaayaan waktu harita sateacan Yosia
ngadeg janten raja. Tah ieu menarik. Mohon. Sepuhna akina tebih di jalana Gusti. Leres pisan. Tapi Yosia anjeunna tiasa uih ka ngiringan jalan Gusti, malahan mah menakan eta hukum di Gusti Allah eta 10 hukum Taurat. Leres. Kumaha eta tah? Kumaha kitu obrolan urang ieu urang ayakeun teh margi hal anu benten eta. Nah, Raja Yosia henteu ngalajengkeun kebiasaan tabeat Sepuhna sepuh sareng akina. sareng ti akina kunaon tiasa kitu. Tangtos urang ningal ieu kakawasaan Gusti. Janten upami ningal jalana pamarantahan raja-raja di kalangan orang Israel utamina kerajaan turunan Daud henteu sadayana sae. Henteu sadayana sapagodos sareng Gusti. Aya naik turuna, aya nu sapagodos, aya nu henteu. Sapertos tadi aranjeunna kapangaruhan. Aya anu kapangaruhan margi gaduh istri ka jalma atanapi ka sejen jalmi di luar bangsana anu teu percanten ka Gusti. Ya, aya nu salah sawiosna ku abdi disebat misalna Raja Ahab. Ngaganduhan istri Isabel sanes orang Israel oge Isabel teh percantena sanes ka Gusti. Kapangaruhan rupi-rupi masing-masing raja ngagaduhan kaayaan atanapi konteks karajaanana. Nah, wih deui ka Yosia ieu tangtos pada melan Gusti. Margi sacara manusia mah nah tiasa gitunya dina kaayaan anu serba awon anu kacenderunganna sadaya jami milampah anu awon tiba-tiba aya jami anu teu milampah awon. Nah ieu minculak atanapi benten. Leres. Nah ieu benten sareng nu sajena. Tangtos nu kahi ieu kumargi Gusti. Da henteu sadaya jalmi atanapi raja sadayana awon henteu. Sareng teu sadayana oge sae deui kitu we deui. Janten Yosia salah sawios raja anu sae saur pangandika Gusti anjeunna miturut sakumaha anu dipidamel ku Raja Daud. Leluhurna tos leluhur tos tebih ka Raja Daud ti Yosia. Tapi anjeunna sapagodos sareng nu dipilampah ku Raja Daud. Tah kinten-kinten aya teu pribadi anu ngamangaruhan Yosia Mohon. tiasa anjeunna ngiring jalana Gusti. Atanapi memang ieu sih nugraha Gusti anu panginten nah mintonkeun ka Yosia atau kumaha aya teu. Mohon. Tangtos Pamendak, aya, tangtos. Pak Adang. Tangtos pangandika Gusti nu nyangemkeun yen aya nabi-nabi di saputereun Yosia anu mangaruhan anjeunna. Salah sawiosna nyaeta urang tinggal heula yuk di dina pangandika Gusti dina dua raja-raja. Pasalna anu ka-22 ngawitan wae ayat kahiji supados urang terangtos ngeunaan saha sih Raja Yosia teh gitunya. Ayat kahiji dugi ka ayat ka-2 heula mangga nyunkeun diaoskeun. Dua Raja-Raja pasal 22 ayat hiji di ka-2 kieu dawuhan Gusti. Waktu Yosia jadi raja Yuda, yuswana 8 tahun. Calikna di Yerusalem, marentahna 31 tahun. Ibuna nyaeta Yedida binti Adaya, asal ti Boskat. Lampah Yosia pikamanaheun pangeran. Nulad lampah Raja Daud karuhuna, kacida saregepna kana pikukuh ti Allah. Hayu urang ngalajengkeun supados urang tiasa ninggal saha jalmi-jalmi anu mangaruhan hirupna. Dina ayat nu katilu ku abdi diaos, dina taun ka-18 pamarentahanana Raja Yosia nimbalan ka Sapan bin Asalya incu Mesulam panitera karaton di biwarang ka bait Allah timbalanana. Saurkeun ka Imam Agung Hilkia duit anu katarima ti jalma rea anu dikumpulkeun ku imam-imam anu jaraga lawang bait Allah teh bereskeun. Bejakeun yen eta duit kudu diserenkeun ka jelema-jelema anu ngamandoran pagawean ngomean bait Allah sina dipake mayar tukang kayu
tukang ngadegen tukang batu pikeun meuli kayu jeung batu kaperluan ngomean. Duit anu dikaluarkeun ku nu digarawe teu kudu dipenta balitunganana sabab anu digarawena kabeh jelema jujur. Ieu salah sawiosna. Aya keneh jami-jami anu nyepeng pengkuh kana babeneran kana panganika Gusti. Salah sawiosna ieu disebabkeun di dieu asa aya sapannya aya Imam Agung Hilkia. Kumargi anjeunna ngarakeutkeun diri ka jami-jami anu laras tangtos pangaruh ti jami-jami ieu ge nyanda ka anjeunna kangge tumutaat ka Gusti. Kumargi kitu patali sareng kaayaan bait suci anu parantos reksak, anu tos dikajeunkeun, nu tos purak-barek lah gitunya. Anjeunna ngayakeun hiji parubihan supados ieu didangdosan. Anjeunna terang ieu teh baitna Gusti. Basa zaman Raja Salomo kapungkur ieu teh hiji tempat anu kamasur. Hiji tempat anu kamana wae saurna mangsal eta bait suci diwangun saha wae di mana wae anu mayun ka bait eta ngadoa ka Gusti cing dimakbul. Sapertos janten arah, sapertos janten kiblat waktos harita kangge janten berkah. Ta ieu henteu kitu deui zaman Yosia. Mangki raja-raja sateacana utamina Aki sareng Ramana midamel anu teu sapagoda sareng Gusti nu papalimpang. Ta ieu pangaruh jami-jami aya keneh. Janten leres pangandika Gusti urang sareng saha gaul. Leres-leresnya. Sareng saha urang ameng caket. Pagaulan urang mangaruhan urang. Pagaulan anu hade tangtos nyumpingkeun hiji kaayaan anu hade sawalerna oge. Janten kedah waspaos mangsa urang gaul gitu nya ya upami di canak pangertosan namanya Kang Enya. Tah gambaranna. Saparantos Raja Yosia mendakan eta 10 hukum Taurat eta. Leres. Naon wae anu dipidamel ku anjeunna sareng imam-imam anu memang sapagodos pangemutna yen hukum ieu teh kedah nanjeur deui di kahirupan bangsa Israel. Leres. Ieu hal penting pisannya janten tiasa ditular oge, tiasa dituturkeun mangsa anjeunna kenging berkah Gusti kali sareng dipenakeun deui sareng 10 hukum. Naon nu dipidamel? Kumaha responna hal anu naji urang ieu? Hayu urang tinggal heula geura dina 2 Raja-Raja pasalna ka-22 ngawitan ayat 8 dugi ka-20. Ieu informasi kangge urang patali sareng naon anu dipidamel ku Raja Yosia. Timbalan raja anu ditepikeun ku sapan ku Hilkia dijalankeun geus kitu Hilkia nyaurkeun yen mendak kitab hukum pangeran di bait Allah. Kitabna diasongkeun ka sapan ku sapan dibaca di dinya tidinya sapan marek ka raja sarta miunjuk artos anu dikempelkeun di bait Allah parantos dikaluarkeun diserenkeun kanu ngawaskeun padamelan ngomean bait Allah. Piunjuk deui sanggeus ieu abdi ngabantun ieu kitab ti Hilkia sekitabna dibacakeun ku sapan ka raja. Anggeus eta kitab dibaca raja nyosoeh anggoanana reuas jeung ngaraos hariwang. Gewat marentah ka Imam Hilkia, Ahikam bin Sapan, Akbor bin Makaya, Sapan sekretaris nagara jeung ka Asaya pangaping raja saurna. Kami jeung sakumna bangsa Yuda pangnaroskeun ka pangeran perkara ungel ieu kitab. Pangeran geus tangtu bendu ka urang lantaran kamistian-kamistian urang anu kaungel dina ieu kitab ku urang teu dilakonan. Ayat 14. Tidinya Hilkia, Ahikam, Akbor, Sapan jeung Asaya arangkat ka bumi Hulda, hiji nabi istri di Yerusalem di hiji kampung anyar. Caroge eta nabi istrinya eta Salum bin Tikwa putu Hasas, pagawe purah ngurus jubah-jubah bait Allah. Sanggeus aranjeunna nerangkeun pamaksudan ku eta nabi istri di piwarang maruli. Ngemban waleran ti pangeran ka raja kieu Yerusalem jeung sapangeusina tuan suku kami dihukum saluyu jeung anu kaunggal dina eta kitab anu dibaca ku raja. Sabab geus malungkir ti kami ngalurban ka alah-alahan
Kalakuanana geus ngahurungkeun amarah kami maneh ngagedur moal bisa parem bakal ngalentab ka Yerusalem. Ari hal raja bejakeun ieu panganika kami Gusti Allah Israel maneh nurut kana unggal eta kitab jeung sanggeus nyahoyan Yerusalem sapangeusina ku kami bakal dijieun tempat anu matak kukurayeun sarta ngaranna bakal dijieun paranti sasapaan maneh terus tobat ngarendahkeun diri di payunan kami nepi ka nyosoeh pakaian ku sabab kitu kami kasuat ku panyambat maneh eta kacilakaan anu bakal tumiba ka Yerusalem teh moal waka kajadian sapanjang zaman maneh keneh mah lamun geus nepi kana waktuna maneh mah maot teh bakal maut biasa sarta kalawan senang sanggeus kitu utusan-utusan raja teh marulang ngunjukkeun hal eta ka Raja Yosia. Naon anu dipidamel ngawitan ayat anu katilu dina pasal salajengna ieu luar biasa. Anggeus ngaos raja ngadeg deketihang parantina ngadeg tuluy ikrar ka pangeran yen kalawan ikhlas sumeja anut ka mantena sejanohonan sugri timbalan jeung pikuku mantena ngalakonan perjanjian anu kaunggel dina eta buku jalma rea oge kabeh ikrar sejanohonan eta perjanjian. Danten nu dipidamel nomor 1 ngangken kalepatan sarta taubat. Eta nu dipidamel ku Raja Yosia. Kumagi kitu urang tadi dina nu diaoskeun tadi dina pasal 2 bagian-bagian pamungkas yen timbalan pangeran baris ngadatangkeun bahla moal kajantenan di zaman anjeunna. Gusti ngemut deui. Mikanya mika deudeu ka sakur anu ajrih ka anjeun. Janten ditebihkeun tina bahla. Memang upami urang ningal sajarah Israel henteu lami ti harita sadayana baris dipikeun. Yosia ku anjeun oge ngalaman perang. Salajengna baris disumpingan ku Raja Teko ti Mesir anu kerjasami sareng Raja Asur nyerang ka Yerusalem. Tapi sapanjang anjeunna jumeneng margi anjeunna nohonan pikuku pangeran anjeunna teu ngalaman kitu. Eta nu dipendamel nu kahiji nya eta tobat. Terang salah lajeng tobat. Anu kadua dina ayat dina pasal anu tadi 4:20 anjeunna ngadamel hiji parobihan. Henteu mung tobat tapi ngarobih. Naon anu tadina dipidamel ku ramana sareng ku akina dipiceunan deui. Diuwihkeun deui kana naon nu kaunggal ku panganika Gusti. Nyaeta upami eta bait suci dijantenkeun deui bait suci ka Gusti. Upami satadina pangandika Gusti teu diange ayeuna diange deui. Anjeunna sareng rahayatna sanes mung nyalira. Dugikeun sadayana ikrar, dicanak sadayana. Hayu urang ikrar uih deui ka Gusti. Tah ieu nu dipidamel ku anjeunna. Anu katilu nu dipidamel ku anjeunna nyaeta aya pemulihan upami ngange bahasa deungeun mah revitalisasi. Nu tos reksak-reksak upami urang ngaos salajengna dina ayat-ayat salajengna dina pasal 23 ieu urang mendakan anjeunna ngabongkaran sadaya altar-altar di mana wae ngawitan perkakas-perkakas anu diange kangge sesembahan ka Baal di anu aya di bait Allah dugikeun ka altar-altar penyembahan anu aya di sakuliah kerajaanna dibongkar ku anjeunna. Dibiceunan, diduruk, ditebihkeun. Tah ieu nu dipidamel ku Raja Yosia. Berarti ieu sikap Yosia ieu henteu gampil nya. Kumargi pasti aya kelompok-kelompok anu tadina satia ka sepuhna atawa ka akina anu memang bertentangan lah upami nyenak bahasa itu bertentangan sareng anjeunna. Imam-imam nu dipecat. Kalebet jalmi-jalmina dipecatan, nu teu kersa oge malihan seueur anu janten kurban. Namina ge revitalisasi. Nguwihkeun deui kana jatina. Kawitna beureum ka beureum deui, hejo ka hejo deui. Jadi diuwihkeun deui. Kawitna percanten ngandel ka Gusti, ayeuna diuwihkeun deui ku anjeunna.
Kumargi kitu sagala hal anu teu ngandel ka Gusti tangtos dipicieun ku anjeunna. Anjeunna teu tolih kana barang, ka jalmi, ka saha wae. Ku anjeunna diuhikeun deui. Ta ieu nu dipidamel ku Raja Yosia. Jadi leres-leres agung perobihanan nanya. Tapi agung penting pisan. memang selaku pamimpin teh gaduh keputusan anu mengaruhan ka sadaya masyarakat. Tah, anu patarosan nu terakhir lah. Mohon. Kumargi waktos ieu teh. Mohon. Rakyat ninggal aya pemimpin anu wih deui ka Mohon. pangandika Gusti, ka Leres. hukum Taurat eta. Kumaha sikap masyarakat? 2 Raja-Raja 22 ayat anu katilu-B. Berang tinggal Dua tilu. anu pamungkas Tilu B. Oh. 2 Raja-Raja 23 ayat 3 ayat anu pamungkasna di ayat 3. Jalma rea oge kabeh ikrar sejarohonan eta perjanjian. Ieu kacendekan pangandika Gusti. Margi diawitan ku rajana. Diawitan ku pamimpinna lajeng anjeunna nyangemkeun ka sakuliah rahayat sareng karajaanana. Responna ieu, jalma rea oge kabeh ikrar sejanohonan eta perjanjian. Eta responna. Ngayakeun revival atau nepi ngayang basa deungeun mah. Janten biasana mah pamimpin mah tiasa ngayakeun perubahan secara cepat. Revolusi. Ya. Ngayakeun hiji revolusi. Perubahan secara cepat tiasa. Yosia midamel eta saprak menakan pangandika Gusti rajeng anjeunna ngayakeun revolusi. Eta respon rakyatna ngadukung pisan. Padang samenit deui Mohon. kacinekanana Tah kacindekanana. urang nyandak. Mohon. Aya 2 ayat pangandika Gusti nu kedah ditinggal. Hiji Jabur 118 ayat 105, anu kadua 2 Timotius 3 ayat 16. Urang nyanak kacindekan ngalangkungan 2 ayat pangandika Gusti ieu. Jabur 118 ayat 105 kieu dawuhan Gusti. Pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nu nyaangan jalan abdi. 2 Timotius 3 ayat 16. Eusi kitab suci sagemblengna wahyu ti Allah sarta mangpaat pikeun ngawurukeun kayaktian, pikeun ngaweweleh anu salah, pikeun ngomean kasalahan, jeung pikeun nungtun kana hirup bener. Margi Yosia menakan pangandika Gusti diaping ku pangandika Gusti. Hartosna hayu jantenkeun pangandika Gusti teh janten panuyun pangaping sakumaha anu disanggeukeun ku pangandika Gusti. Kasalahan, pangajaran, biwuruk sareng nuyun kana bebeneran. Ieu fungsi pangandika Gusti. Wah, pamirsa geuning eta kajantenan kumaha Yosia uwih deui kana 10 hukum Taurat anu janten dadasar kahirupan dina kapemimpinan salaku raja oge nuyun rakyatna supados uwih deui ka Gusti. Ieu hiji nugraha ti Gusti Allah. Mung sakitu gendra kahuripan dinten ieu mugia ieu janten berkah kangge pamirsa oge urang-urang sadaya. Hatur nuhun, cag. Rahayu, rahayu, rahayu. Gusti ngaberkahan.